Kang, kelakang sekelap. Aring maca Al-Qur'an teh laras eta teh kudu ngangan tajwid. Oh, sekedap. Ui ayahnya. Aing jadi tuang Fabi. Kecimpring ayah. Aya Kopi nikmat. nikmat Cing sok seruput kan. Pokoknya mah masih jelas kan dina Al-Qur'an ieu teh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Jadi. Fabi ayyi ala rabbikuma tatakmaru. Naon eta Kang? Nikmat mana yang kamu dustakan lagi? Cek anjing teh. Nikmat tuh boleh dialos. Mau teh eta batalasan teh? Eta nang bener aing ngaos Quran teh kudu ngangge ilmu tajwid. Rada kusabab orang teu ngilmukeun ilmu tajwid eta bakal beda kanu artina teh panjang pondokna teu asup. Madna teu arasup. Lain lagam nu nutur Quran kuduna lagam nu nutur tajwid. Kitu tong dipihlaan lagam lah bener teu heula we maca Quran tajwidna. Mun geus bener lagam ge bakal katutur. Nya arang teh kudu ngamalkeun ilmu tajwid teh. Misalnya ieu di kampung ieu teh eueuh pisan nu ngamalkeun ilmu tajwid teh nya. Tah kusabab arang ngamalkeun ilmu tajwid jadi kampung ieu teh aman. Jadi aman lah kitu geus aya nu ngajarkeun ilmu tajwid deui, ngamalkeun ilmu tajwid deui. Tah arang teh dinu maca Quran eta teh ulah tagteg tong kusabab geus aya dinu nadong apa teu nadongna. Sok hayu urang bebarengan. Dititah maca Quran tetapi pisan tagteg togna bacaan teu merenah pisan emadna kaliwatan loba nyelahan sabab bongan sorangan ngaji hoream ngaji henteu dawam daloba alesan lobana hoream jadi pangedulan. Tuh geus aya dina nadongna orang totong loba alasan dek anjing hujan kan ayeuna modern aya jas hujan aya payung imah hujan moal ngaji asli ulah lesu arang teh kudu semangat teh ngaji teh dek walaupun hujan dorda gelap demi ngaji mah aku berangkat. Ai patokanna teh naon Kang eta teh? Patokanna ilmu tajwid teh nya eta teh la yaskutu an fi'il baki. Atosna naon Kang? Hartosna teh henteu tiasa cinu kumanya urang teh teu bebas cinu dosa sareng kewajiban ngan kusabab geus nu ngalakonan salah sahijina. Jadi nya naon nya urang teh kudu eta we naon ngamalkeun ilmu tajwid karena fardu ain. Fardu ain Lebih ya pada dijelaskeun banyak. Ieu mah bener we ngalamun teh. Fardu ain teh nya mun setiap jalma anu maca Quran teh kudu sareng tajwidna, panjang pondokna nya bener teu? Leres. Ingat poe kana fardu kifayah. Fardu kifayah mah kamari atuh. Memang lain ingat eta, memang ingatna ieu hui tah. Aduh, hui. Cing aslina hui masuk kena hitu teh prat. Kades ya. Tah, jadi arang mah nya kudu ngamalkeun ilmu tajwid, ulah lesot tinu ilmu tajwid. Marane Kang alo maneh teh kudu bersungguh-sungguh, kudu menjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia tong para rohonya benar. Benar. So, tidak apa